Wilujeng tepang deui para wargi sadayana dina rohang beja kabungahan sareng abdi dua oce. Urang tos nguping bakal hese hirup teh di tahun 2020. Tapi para wargi ulah sieun ulah hariwang. Kumargi urang gaduh pancen ti Gusti. Saur Gusti ada ngadoakeun kota di mana urang netep, di mana urang matuh urang kedah didoakeun. Kumargi kitu upami urang biasa ngadoakeun kota di mana urang aya, ngadoakeun kangge kamakmuran kota, kangge kasaean bangsa urang, tangtos ku Gusti didangu doa urang teh. Saur Nabi Yeremia masih ngadoa kangge kota di mana urang aya. Numari urang kedah leukeun ngadoa. Ulah asal wae, ulah sakaemut. Unggal dinten urang kedah ngadoa sanes ukur hoyong kahoyong urang wae nu didoakeun, tapi urang oge kedah ngadoakeun kangge kasejahteraan eta urang. Ayo para wargi, tingali ayeuna urang ngadoa kangge kota urang, kangge bangsa urang, kangge negeri urang supados bangsa urang diberkahan ku Gusti. Amin. Thank you.